anu nyupri ibadah wafakoka muga maparinan taufik ka anjeun sa Allah Gusti Allah bitaubati kana ngalaksanakeun tobat. Wazalika jeung ari itu mesti ngalaksanakeun tobat eta li amroini karena dua perkara ahaduhuma anu ari salah sahijina tina amroen eta liyahsula karena supaya hasil laka pikeun anjeun naon taufiku taati taufekna taat pertolongan taat. Fa inna sukmazunubi mangka saestuna kagorengan pirang-pirang dosa eta yurifu ngawariskeun naon sukum al-hirmana kana tertutup tina taat tina taufik wa yukibu jeung ngaakibatkeun naon sukum al-khidlana kana kahinaan wa inna qaidaz zunubi jeung saestuna borogodna pirang-pirang dosa eta yamna'u nyegah naon qaid anil masyi tina lumampa ila taatillahi azza wa jalla kana taatna ka Allah azza wa jalla. Wal musariati jeung gagancangan ila khidmatihi kana ngahidmatna ngakhodamana ka Allah li anna siqala zunubi lantaran saestuna beratna pirang-pirang dosa eta yamna'u nyegah naon siqal minal khifati tina kahampangan lil khairati pikeun pirang-pirang kasayang wan nasati jeung halangan tina tanginas fi taati dina taat wa annal israra jeung saestuna ngamayengkeun ala zunubi kana dosa eta teh mimma tina sebagian perkara yusawidu anu ngahideungkeun naon perkara al-quluba kana pirang-pirang hate. Fatajiduha mangka terus manggihan anjeun kana kulub bizulumatin dina kapoekan wa qasawatin jeung dina teuas la khuluso henteu aya kabersihan piha dina kulub wala sofawata jeung henteu aya kabeningan piha dina kulub wala lazata jeung henteu aya rasa nikmat wala halawata jeung henteu aya rasa amis wa in lam yarham lamun jeung lamun teh mah henteu maparinan rahmat sa Allah Gusti Allah pastajarru mangka bakal ngabedol naon zunub sohibaha kana anu ngalaksanakeun zunub ilal kufri kana kakufuran wasaqawati jeung kana kacilakaan paya ajiba mangka duh aneh kacida kaepai wapaku rekumaha dibere taufik li taati pikeun taat saman jalma huwa anu ari jalma teh eta pisu min dina kagorengan wa qaswatin jeung dina teuas wa kaifa yudaa jeung kumaha rek diondang ilal khidmati kana ngahidmat ka Allah saman jalma huwa anu ari man eta musirun anu ngamayangkeun alal maksiati kana maksiat wa mukimun jeung anu ngadegkeun alal zafwati kana kasar wa kaifa yuqarrabu jeung kumaha rek dideukeutkeun lil munajati pikeun munajat sahaman jalma huwa anu ari man teh eta mutalaqihun anu lomokot bil aqdari ku pirang-pirang kokotor wan najasati jeung ku pirang-pirang najis. Fafil khobari mangkai tetep dina saware hadis anis sadiqil masduqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anau saestuna Rasul eta qala geus ngandika sa Rasul
Iza kadzaba di mana-mana ngabohong sa al abdu hiji jalma tanaha mangka mabur mangka ngajauhan anhu ti si abun sa al malakani dua malaikat minat nima tina bauna perkara yakhruju anu kaluar naon perkara min fihi tina bahamna si abdun pakae pa yuslihu jeung piraku beres piraku pantes naon hadal lisanu lisan dzikrillahi dikeuna dikir ka Allah azza wa jalla pala jaroma mangka pasti layak kadu moal henteu deukeut-deukeut yajidu manggihan sa al musiru jalma nu ngalanggengkeun alal ma'isyani kana maksiat taufiqon kana manggihan taufik wala tahipu jeung moal hampang naon arkanu pirang-pirang rukunna pirang-pirang anggota nasi musir li ibadatillahi ta'ala pikeun ibadah ka Allah ta'ala fa ini tapako mangka lamun mah kabeneran si musir teh ibadah fa bikadid mangka eta teh kalawan ripuh la halawata balin teu aya kamis mahu sarata ibadah teh wala sofata jeung teu aya kabeningan wa kullu zalika jeung ari saban-saban itu nu ditutur eta lisu umizunubi kulantaran gorengna pirang-pirang dosa watar taubati jeung tinggal tobat wala qad sodaqo jeung teman-teman ngabenerkeun sahaman jalma qala nu ngandika sajalma di dalam takwa di mana-mana henteu mampu anjeun ala qiyami laili kana hudang kana ibadah waktu penting wasyamin nahari jeung teu mampu beurangna puasa fahlam kudu terang anjeun annaka saestuna anjeun eta makbulun anu diborobod qad kabalat ka teman-teman ngaborobod ka anjeun naon khoti atuka kasalahan anjeun Fahadi mangka ari jumlah eta hadi jumlah anu agung baca ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqobatu taniyatu wa hiya aqobatu taubati. Dina ieu bab Imam Ghazali bade ngulingakeun dina permasalahan tanjakan nu kadua nu wajib ditempuh ku jalma dina ibadah ka Allah teh adalah tanjakan taubat. Mana urang pada paham, pada ngerti bahwa di antara nupang pentingna dina urusan agama teh nyatana urusan tobat teh. Sebab ayana tobat mangrupikeun pondasi seseorang pikeun bisana ibadah ka Allah. Pondasi pertama dina makomna jalma nerekelna jalma dina ibadah ka Allah teh digantungkeun tina masalah nu ditobatanna. Lamun nu ditobatanna hanya sakadar syariat, dosa-dosa bangsa bohiro, ya nepi ka mautna ge makomna makom syariat bae. Lamun jalma nobatanna tina makom-makom thariqah, otomatis jalma teh ibadahna dina thariqah bae, dina sulukna. Lamun jalma bisa nobatan tina masalah-masalah anu ditobatanna teh makom hakikat, maka ieu jalma kakara bisa usul ka Allah Ta'ala. Gitu. Jadi posisi tobat mah seolah-olah pondasi we. Lamun urang nyieun pondasi dihandap rek ngadegkeun hiji bangunan, ya sabangunan eta we geus teu bisa ditaekeun ka luhur ngagugrah. Nyieun di pondasi di luhur tobat deui di luhur naek di kalun, nyieun di pondasi terus we kitu. Panari keur ahli musyahadah mah sadetik poho ka Allah dosa gede, tobat hari urang. Kitu we gambaran. Urang kumaha? Jadi sakali deui ayana tobat mah posisina teh pondasi dina ibadah.
dina makom ibadah beda-beda memang ditobatanna teh beda-beda. Oke, kumaha ari masalah tobat eta, apakah tobat teh ieu pasti ditarima wae ku Allah? Lamun cumpon syarat tobat pasti ditarima sok sanajan dosa naon wae nu kurang dilaksanakeun pasti ditarima. Nah cenah aya tahsis model dina Quran kecuali musyrik teh jeung kecuali maehan tetep sok sanajan jalma geus musyrik jalma geus kungsi maehan tetep sabab aya kahandapna Allah narima kana dosa jami'an sakabehna dina hati tong sampai nepi ka putus asa gara-gara jalma ngalaksanakeun hiji perkara anu ceuk istilah syariat mah jiga moal ditarima tobatna ku Allah ceuk ahli hakikat mah kabeh ge pasti ditarima tobatna ku Allah. Manaon sabab leuwih gede keneh dosa putus asa tina rahmatna Allah tinimbang jalma teu ngalaksanakeun jadi tobatkeun kumaha masyiah Allah we eta mah sanajan dina Quran aya taksis Allah bakal ngampura sakabeh dosa kecuali dua sang musyrik teh anger we nah kitu anger bakal diampura. Urang kada bijaksana masalah manggihan maksiat nya entong langsung sekaligus justice kurang dihukum seperti sapali riwayat di Muhammad Azlan katampi ti makul anjeunna nampi riwayat kieu bahwa Sayyiduna Nabiullah Ibrahim alaihissalam kernalika anjeunna Mi'raj ka alam malakut. Jadi lain kanjeng ngungkul Mi'raj teh ka alam malakut mah nabi-nabi sejen ge kantos Mi'raj jadi antarana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Alipek kernalika di alam malakut tersebut Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendakan hiji jalma keur jinah pada alai dina eta riwayat teh Nabi Ibrahim pada alai ngadua aleh gitu. Kada mulai bahasa pada alai ngadua aleh itu maksudna ngaduakeun goreng. Maka ku Allah eta si jalma nu keur dina teh langsung dihancurkeun atau dicilakakeun. Teras menak deui Nabi Ibrahim teh ka jalma nu keur maling sarua Nabi Ibrahim ngaduakeun goreng ka eta jalma. Sabada kitu geus dua kali ngadoalehkeun dijabah mah dijabah wae ku pangeran teu dianteur. Ngan Nabi Ibrahim ditegur ku Allah. Cek bahasa urang Ibrahim ulah kitu. Sabab abdi kaula makhluk kaula teh aya di antara tilu kemungkinan. Nomor kahiji cek Allah dina eta riwayat nomor kahiji bisa wae eta jalma teh sabada ngalaksanakeun maksiat teh tobat mangka kaula cek Allah bakal nampak kana tobatna. Bisa kitu jelema teh. Nomor kaduana ieu jalma teh mungkin teu tobat. Ngan ieu jalma teh bakal boga turunan Ibrahim. Bisa wae ieu turunan jalma teh jadi ahli Allah, jadi ahli ka kaula cik Allah. Nomor katilu memang kemungkinan ieu jalma teh turunanna teu boga jaban teu tobat kakara eta mah mungkin ku kami cek Allah bakal di neraka jahanam. Posisi jelema teh urang lamun ngarikanna rujukan kana eta riwayat lamun mah jalma maksiat teh ulah pati galak teuing teh kitu. Ulah pati galak teuing teh jadi mungkin wae gitu lila-lila mah tobat
lamun teu tobat mungkin boga turunan anu ti eta turunan teh bakal jadi ahli taat ka Allah. Tah kakara kemungkinan katilu memang tobat henteu turunanna oge teu boga atau boga turunan ge sarua jadi teu baraleg eta kakara cek Allah teh jahanam bagianana. Maka kusapali ulama dipaham tina eta riwayat, oh lamun kitu mah atuh ieu jalma nu tobat teh pasti ditarima tobatna. Nanti mun pertanyaan di urang, ira urang ngalaksanakeun tobat pikulli waktin dina saban-saban waktu urang kedah ngalaksanakeun menjadi pertobatan. Naon sababna? Sabab dina setiap waktu teu sepi-sepi urang tina ngalaksanakeun dosa. Maka alasan itu ngalaksanakeun tobat. Dikuli waktu tobat dina saban-saban waktu. Sanajan mengulangi karena dosa tersebut, sanajan dina poe eta teh ieu jalma teh ngalaksanakeun di dosa eta nepi ka 70 kali misalkan pengulangan dosa tersebut teh jadi masalah. Teh jadi masalah. Ada pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katampiku Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jadi ma asaro man istaghfaro, jadi jalma henteu kalebetkeun ngalanggengkeun kana dosa jalma anu istighfar wa in adza fil yaumi sabina marotan, sanajan dina poe tersebut ieu jalma teh ngalaksanakeun kana 70 kali kesalahan. Eta ieu urang aya di palataran umum ningali awewe apa dosa itu teh istighfar, karek gitu ningali di awe istighfar, gitu sanajan ke 70 kali ngareret dosana aku eta keneh dosa tina dosa panon tetep sanajan gitu. Naon sabab nu disufri teh supaya henteu kalebetkeun jalma anu musirun, jalma anu ngalanggengkeun dosa eta anu bahayana. Sabab dosa mah ngitungna teh kana renghapan. Lamun renghapan ayeuna urang berbuat dosa, maka renghapan anu kadua wajib kedah tobat. Sabab tobat mah kedah paor, kedah langsung waktu harita keneh. Di lamun teh mah renghapan ka 30 urang ngareret awewe, maka renghapan ka 30 hiji urang teh kudu istighfar. Renghapan ka 34 misalkeun ngareret deui kanu lain mahram deui, maka renghapan berikutna teh kudu tobat kitu sakudu naon sabung ngahindar tina musirna, tina ngalanggengkeunana anu bahaya. Ngalanggengkeun. Dak summa alaika cek musonib mistikan jin ya polibal ibadati kana nyupri nu nyupri ibadah wapakoka muga maparinam taufik anjeun insyaallah Gusti Allah bitaubati kana tobat. Dina istilah tobat aya 3, pana istilah tobat aya inabah aya awam. Ari tobat mah tobat jadi jalma ngalaksanakeun teh karena sieun tina siksaan ngaranna tobat eta. Lamun inabah mah jalma ngalaksanakeun pertobatan teh sabab nyupri ganjaran tina eta tobat, eta disebutna inabah. Aya deui tingkatan tobat teh nomor katilunan awam. Hari awam mah sama sakali lain karena sieun ngalaksanakeun dosa, da mungkin teu ngalaksanakeun dosa, lain miharep kana aya ganjaran naon waro eta muraatul amri ngaraksa dina urusan bisi aya perkara walaupun teu
terumasa pegat elingna ka Allah, terumasa ngingu dina hate sifat hubu dunia, terumasa aya hasud dina hate geus bersih we. Eta disebutna awab, awab muroah ngaraksa we. Udah sapertos nu dilaksanakeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta lebetna kana awab. Jadi awab teh ngalaksanakeun bahasana sarua istighfar. Bahasana mah sarua nyuhunkeun panghampura ka Allah walaupun teu aya dosa. Misalkeun ieu mah geus bersih we kabeh model makomna makom tadi. Model Rasulullah kan geus dijamin geus dimaksum ku Allah. Tapi geuningan dina sapali riwayat aya nu nyaritakeun juga 70 kali Rasul dina sadin sapoe teh minimal 70 kali maoskeun istighfar tah eta mah lebetna kana awab. Ari awab teh naon? Jadi jalma teh memang tobat tapi tobatna lain karena sieun siksa, lain karena ngaharapkeun ganjaran tapi muraatul amri ngaraksa dina urusan kahirupan we. Bisi aya perkara anu tegereun Allah sok sanajan asup kana hasanatul abros sayatul muqarrabin. Bisi aya nu kituna. Kelihatan jalma teh beda-beda. Keur urang mah teu nanaon, keur anu makom luhur mah nanaon. Tadi teh gambaran. Keur urang mah teu eling ka Allah teh jadi dosa gede. Tah keur pangkat anu geus dina makom musyahadah mah ragrag kawalian teh. Oh, ka Allah ragrag di kahana tingkatan ke tobat naik di kalur. Kayak kumaha dina masalah kewajiban tobat teh na wajib ke syariat ieu mah ngitung syariat keur bangsa urang. Apakah wajib tobat teh tina kabair wungkul ataupun bekirikut kana sogoirna? Apakah anu wajib kurang ditobatan teh anu dosa gede wungkul atawa berikut dosa leutikna oge? Dina masalah kabair dosa gede sepakat ulama netepkeun wajib tobat. Maka lamun teu tobat teh berarti dosa gede. Jadi nambahan dosa, keur mah dosa terus diengkekeun terus manjang mah dosa teh. Terus jadi lamun urang dina renghapan ka 30 ngalaksanakeun dosa gede, renghapan ka 34 teu tobat tambah dosana teh misalkan di ukuran 100 dendana 100 kerugian teh. Nah maka dina renghapan ka 2 jadi 200, renghapan ka 3 jadi 300, renghapan ka 4 jadi 400. Sabab naon? Sabab dosa mah dina dosa mah tobatna wajib paor. Terus teu urang ena dosa yang kewe tobatna sore dihitung tiap renghapan teh dihitung dosa terus we sancan beres di tobatan. Da aya paribasa eueuh dosa leutik lamun dilanggengkeun pasti jadi gede. Jadi gede kunaon? Ku teu digeureunana. Ku teu ditobatanana. Jadi sepakat tah para ulama bahwa dina kabair dosa gede sepakat wajib ngalaksanakeun tobat. Lamun wajib berarti lamun jalma teu tobat hukumna dosa. Jadi dosa deui keur mah dosa tambah deui dosa. Kayak kumaha dina masalah sogoir, masalah dosa leutik. Tah ieu memang hilafiah ulama dina masalah dosa leutik. Ngan numutkeun kaul jumhur ulama tetap hukumna tina dosa leutik wajib ditobatan. Anu ieu pendapatnya diperkuat ku Imam Tajuddin Subki. Pendapat ieu nu ngaran kitab Jamul bahwa ayana tobat sanajan tina sogoir wajib kudu ditobatan walaupun dosa leutik. Walaupun sebagian ulama netepkeun dosa leutik mah teu wajib ditobatan. Hukumna teh teu wajib tapi sunat. Naon sabab? Dengan alasan dosa leutik sanajan teu ditobatan ge engke cenah kaki paratan. Gitu alasanna teh. Ngan tetep lamun urang rek nyokot kana kaul jumhur mah tetep dosa leutik ge wajib kudu ditobatan. Pang-pang namanya anu hirup di luar gitu pang-pang eta tah nu mineng mah
deleh nukar itu lah nya bunga denge ngalah tingali nukar itu orang di guha mun ada karaksa gitu kan orang tuh bisa beraktivitas di guha ya bisa dan beraktivitas pasti aya wae sama malah naon nya awewe na raya di luar masalah nama kalau yang di harimah mah kabeh dalam karasa mah nya tina dosa syariat baheula gitu. Malasana cek musoni wazalika ari wajibna tobate li amroini karena dua perkara ahaduhuma ari salah saidina tina dua liyah sula laka taufiku to'ati kita pangna diwajibkeun tobate pikeun ngahasilkeun kana taufik ti Allah karena kurang bisa to'at. Jadi atuh hese jalma lamun dina makom naik makomna lamun teu didasarkan ku minang tobat. Oge jalma teh hese nambahan tina pagawean to'at lamun seandainya loba keneh dosa anu encan katobatan. Hese. Jalan. Masak. Kenaon sababna fa inna su'mazunubi yurisu al-hirmana ieu ulah dipikhawatir nya. Jadi kagorengan dosa secara dohirna yurisul hirmana ngawariskeun kana tertutupna taufik taatna ka Allah. Jadi mulai peningkatan bisa taufik taat nu ti heula teh teu dibikeun deui ku Allah atawa katutupan teh mungkin nu ti heula mah anger bisa keneh aya taufikna cuman teu bisa ku Allah dibere deui taufik sejen. Jalma ngalaksanakeun maksiat ngalaksanakeun dosa tukang salat mungkin we bisa salat ngan salatna teh ditutup ku Allah henteu aya anteng henteu bisa tadabur hirman sarua eta ditutup hirman begitu atawa bisa jadi tadina sok salat sababiah ngalaksanakeun dosa dosa tersebut teu ditobatan jadi tinggal salat bisa bae hirman di niat. Jadi hirman di dia teh nah ditutup taat anu sejen, taufik taat nu sejen, henteu aya peningkatan tina taatna, tepan pada hakikatna mah datangna kahusuan, datangna ayeuna urang bisa istighfar di nu hate, nya bisa tadabur kana ayat-ayat nu dibaca dina salat, sadar kana gerakan sakana eta taufik ti Allah hakikatna mah. Lain kasaburan. Hakikat nama ti awal urang teu dibere wae eta teh eueuh bae mungkin ditutup ku Allah geus sakieu keur maneh mah nu sedena ku kami moalkan dibikeun kan tah eta teh mungkin karena kagorengan tina dosa berarti loba teh can katobatan urang yurisul hirman wayuk kibu jeung
ngaakibatkeun al-khidlan kana kahinaan. Jadi kahinaan di dieu mah maksudna teh sama sekali pegat tina taufik Allah. Pan aya taufik ari Allah teh aya mere taufik aya ngahidlan. Ari khidlan teh ada mutaufik. Jadi teu diberena taufik teh ngaran khidlan, berarti meureun surahna di dieu mah jalma tukang daek tadina misalkeun maca Quran sapoe sajud terus ngalaksanakeun dosa jadi eureun sama sekali maca Quran teh sebatna khidlan. Ditutup we ku Allah, dieureunkeun tina taufik taat daek maca Quran. Khidlan teh saperti itu. Wa anna qaida dunubi jeung saestuna borogodna pirang-pirang dosa di alasan pangna tobat kudu digerak-gerak jeung tobat pangna wajib teh ieu efekna. Wa anna qaida dunubi jeung saestuna borogodna dosa eta yamna'u nyegah anil masyi ila taatillah azza wa jalla wal musyari'ati ila khidmatihi. Jadi bisa bae lamun kitu mah karena katalian ku dosa nu ngahalangan jalma dina lumampahna taat ka Allah jeung dina gagancanganna ngahidmat ka Allah. Naon sabab? Li anna siqala dzunubi lantaran beratna dosa yamna'u minal hifati lil khairati. Jadi sebaik berat bawa keadaan rupa khairat di nyamanya tinggal kurang we karena dijelaskeun masing-masing. Mari sawe anu sareang kieu geuah tak emutan naon dia naon dosa anu anyarkeun dosa anu baheula melupakan ge nya. Misalnya dosa anu anyar naon ieu aya perubahan sok pariksa pasti didinya sabab lazunu biyamna. Wa anal israra ala zunubi mimma yusawidul alqulub. Da ieu nu dikhawatirkeun teh matakan dosa ulah diisrorkeun teh. Dosa kudu langsung ditobatan teh sabab aya jangka waktu urang leupas tina nu jadi tobat maka eta menjadi sabab hideungna pirang-pirang hate. Jeung urang-urang ngalaksanakeun hiji kasalahan teh aya satitik. Kitu satitik hideung dina hate urang. Jadi tobatan tambah jadi 2 titik. Jadi tobatan tambah jadi 3 titik itu we tobat. Eueuh deui. Gitu ngan eueuhna eta teh tergantung kana tobatna. Jadi henteu langsung dihapus saurna teh kitu titik hideung teh. Jadi ngahapusna teh titik teh ya sesuai jeung titik-titik tadi we. Nah teh misalkan titikna poe Senen ngalaksanakeun dosa titik cepat poe ulah perengapan si luas teh nya misalkan poe Salasa jadi 2 titik na can ditobatan dah poe katilu titik 4 titik bika saminggu karena tobat tah tobat nu saminggu teh nobatan titik nu hiji jadi nu genep mancan can beres ieu teh can kahapus hideungna dina hate teh. Terus teh ieu mata musonib cek tadi tong aya isror nu paling bahaya mah. Jadi dosa memang gede bahaya ngan nu leuwih gede bahayana tinimbang dosana isrorna ngantepna ngamayengkeunana kana dosa tersebut henteu ditobatan henteu ditarikna eta dosa teu dieureunanana eta nu leuwih bahaya teh. Sabab ieu mah urusanna jeung masalah hate urusanana jeung masalah ngahideungan hate. Maka akhirna kumaha patajiduha manggihan anjeun kana hate teh fi zulmatin dina poek wa qasawatin jeung dina teas
wala khulusa fiha wala sofwata wala lazata wala halawata. Di hate teh hideung bae poek wae hese rek narima keterangan dipaksakeun keterangan ayeuna inget keluar we di majelis poho dulu mah hideung eta teh sabab hideung tersebut teh otomatis meureun cahaya dina hate teh leungit. Keur maca sholawat urang teh tenang keur maca nama jarak beres gelisah deui hate teh hideung deui naon teu kuateun cahaya tersebut kana ngabersihkeun jadi hate jadi anger cahaya ge moal pati nyebar kitu maksudna teh poek gitu mantap cilaka naudzubillah min dzalik masdul mah kosawah teu sate keur ngontrol teu sate lamun urang nguping atawa ngucap jenengan Allah kudu nyur dina hate teu asa hate gitu keur ngontrol hate Allah tahu kitu kan hate teh karenyen teu nyetrum nyebutkeun lisan nyebutkeun Allah teu setrum kana hate koswah eta cirina hate teh teu asa. Tapi iman keneh cenah iman keneh can sampurna guna wazilat goncang hate teh nalika ditutur jenengan Allah teh kudu teh goncang hate teh eta keur alternatif supaya urang teu disebutkeun jalma kafir eta yang disunatkeun ku Imam Mahali dina maca Quran sok ngucap disebut Allah eta teh keur ngantibasi bisi naon bisi urang teh ciri-ciri acan iman teh dari ciri jalma gitu di mana itu dengan Allah hate teh bergetar urang teu ngageter atuh minimal keur gegeteran nyebutkeun Allah eta mata disunatkeun nya nyebatkeun dengan Allah teh keur supaya teu leupas kaimanan tina hate urang meh aya ciri iman soalnya menghitungkan ayat eta mah geus iman urang teh lamun aya jenengan Allah ditutur urang teu ngagebeg teh geus iman dina ciri nu eta mah ngan keur mempertahankeun ciri-ciri nu sejen ucapkeun lafaz Allah eta teh solusi gitu keur mempertahankeun keimanan urang. Wala lazata teu aya kangeunah wala halawata jeung teu aya kamis. Ieu kana murada bahaya nama wa in lam yarham lamun ma Allah teu ngarahmat ieu stajaru sohi baha ilal kufri wal saqawah jadi jalma hatena geus hideung mah Allah ngeureunkeun kanyaahna ka eta jalma bisa bae ngabedol eta dosa sohibaha ilal kufri dina arti bisa coplok iman tina kusabab geus teu betaheunana iman dina hate eta jalma sebetahan jadi kawas eta sebenarnya kawas urang ngeundeun bini dina taneuh anu kacida gersangna gitu bisa wae katembak angin atau dipacok hayam leungit eta bini eta iman teh saperti kitu lamun kondisi hate urang geus teuas pisan geus hideung pisan iman dina hate teh teu betah ragrag muruluk gitu eta dikhawatirkeun teh entak paya jibaduh kacida kagetna kae payu wafa kuli taat man huwa pisumi wa qaswatin jeung musonif aneh euy rek kumaha jalma teh dipaparin taufik pikeun taat bari eta jalma teh aya dina kagorengan jeung teu asna nu jadi hate
wa kae payuda arek kumaha diondangna ilal hidmati kana hidmat ka Allah man huwa musyirun alal masyiyah wa muqimun ala zakwa wa kae payu qorobu rek kumaha ku Allah dideukeutkeun lil munajati pikeun munajat man huwa mutaratun bil aqdar wan najasa wabil khobar anis sadiqil masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu teh nyatakeun kana dosa anu kurang kadang-kadang asale dosa mana cek Rasul iza kadzaba al abdu tanaha anhu al malakani minnatanin ma yakhruju min fihi. Jadi bila mana urang sakali weh ngabohong maka malaikat ngajauh ti eta jalma naon bau kambeuna malaikat. Nah, itu loban produksi bohong nya. Caleg, capres, nanggeun ngabarohong. Ngabarohong. Jauhan lah sabab anu resep kana bau mah pasti setan dari malaikat untuk resepkeun. Namun jalma ngabohong malaikat kabur. Nah, urang ngabohongan sifat malaikat dina hati jalma iman bener teu betah nah hijina teh ieu betah dipariksa fa kaifa yasluhu hadal lisan tuh rek kumaha beresna cenah eta lisan nu kungsi ngabohong pantes li zikrillahi azza wa jalla teu pantes letah anu bau dipake dikir ka Allah teu sopan eta sopan berbisi itu urang dina letah zikir ka Allah teu nyerep kana hate teu ngabuah kana ketenangan teu ngabuah kana caangna hate pariksa bisi letah urang teh teu mantes pikeun dipake zikir ka Allah baueun malaikat naon maka bersihan deui ya menjadi dosa di antara eta tanggal bohong tara karasa di asan dosa urang ngabohong seperti ieu seperti dalilan kumaha sabar kahadian geus ngabohong tina naon tah sae dalil kitu urang teh ngagampangkeun kitu jadi jeung heureuy kitu nya bohong heureuy beda mizah eta mah guyon Pala zaroma mangkami isti lamun gitu malaya kadu moal deket-deket ya jidu al musir alal isan taufikon. Jadi cek musoni jalma anu loba menjadi dosa dina harti jalma anu dikungkung ku perbuatan maksiat jalma anu can tobat tina maksiat atawa jalma anu ngamayangkeun kana maksiat. Jadi bahasa musir teh aya dua eta teh. Jadi musir teh jalma anu ngalangkeunkeun kana maksiat dina harti maksiat tersebut diulangi deui atawa anu tila can dieureunnan can ditobatan. Ngartos. Jadi bisa kieu pas tadi teh urang ningali awewe sakali eta teh dosa can ditobatan musir asupna atawa kieu ningali awewe sakali dosa ningali deui dosa musir kene jadi musir teh manana dua di jalma anu musir nu ngalanggengkeun kana dosa teh nabet bisa urang can tobat eta teh maksiat kan ceuk tadi tobat teh hukumna wajib berarti ku teu tobatna berarti dosa maka ku teu tobatna ku urang can tobatna teh keur maksiat jadi musir disebutna tah jalma anu musir tersebut jauh karena meunang taufik jauh wala tahipu arkanuhu di ibadatillah jeung teu hampang di pagaweanana teh ke ibadah ngan pa ini tapakok kumaha kabeneran kaparangan we ieu mah jalma teh maksiat tapi bisa ieun geuningan ibadah
pabikadin eta teh meunang maksakeun bari jeung la halawata mahu wala sofata. Bangsa urang eta mah gitu. Bangsa urang teh naon? Da urang saktara kapangi amisna ibadah. Salat amisna teu karasa. Amis kene kopi, amis kene nginum susu. Nikmat tina salat, tina maca Quran, anger nikmat kene boga duit, boga udun. Nah, berarti kan beda. Berarti encan halawah. Sabab lamun jalma geus halawah dina ibadah mah halawah ruhani mah eta teh bakal mopohokeun, bakal nutup kana halawahna jasmani. Jadi lamun rohani urang geus mengenyam hiji kenikmatan dina ibadah, maka eta teh kana urusan jasmani teh geus teu karasa halawah. Jadi ngadahar susu oge hambareun teu amis karasana teh kuleta adalah sabab katutus ku kaamisan hate dina ibadah ka Allah. Jadi mata geus tara memperhitungkeun urusan leta teh ngeunah henteu geus tara kitu. Geus tara urusan kitu. Ada sapali riwayat dina manakikan Tuhan saya kan anjeunna mah Tuhan saya teh jeung jukut we nu aya di dinya. Gitu. Sabab naon? Halawah geus dina ruhani jadi mencek urang mah jukut jeung daging sapi teh mungkin sarua karasana mah ku anjeunna naon sabab halawahna geus dina halawah ruhani. Udah wali-wali abdal di leuweung-leuweung jukut eta teh seudahna teh nuangna. Jukut. Sabab dan geus teu memperhitungkeun nikmat eta. Lain maksud geus teu memperhitungkeun jadi sarua bae. Di lamun cek urang ngeunah, cek hate urang ngeunah we karasa lamun teu. Jadi sabab geus dina posisi halawahna halawah ruhani. Teh bangsa urang yang mungkin bae ibadah mah bisa ngan pabikadin. Mantap masan pa ini tapa kok kaparengan eta mah. Jalma maksiat bisa ibadah kaparengan sabenerna mah. Mencek bahasa pun guru mah hidayah nengtog eta mah. Ditu pantes dibere hidayah eta mah nengtog we, kaparet ku batur. Taopek nengtog eta mah eta pa ini tapa kok teh kitu lamun teh mah kabeneran. Jalma can tobat tapi kabeneran bisa ngalaksanakeun toat pabikadin hiji kulantaran meunang maksakeun heula eta teh. Nomor kaduana pasti la halawata moal aya kemanisan dina toatna. Wala sofata jeung moal aya kebersihan menjadi hate. Wa qulu zalika ari saban-saban itu nu ditutur bieu tina qoswah, tina eueuna halawah, tina eueuna lazah. KBG lisu umi zunubi cek Imam Ghazali mah karena kagogoreng nu ditimbulkeun tina dosa watar ku taubati jeung karena teu ngalaksanakeun tobat. Bener atuh lamun gitu mah ucapan zalma di dalam takwa ala qiyamilail. Jadi ya ucapannya memang sakali lewat mengingatkeun di Imam Basri. Jadi anjeunna kadongkapan hiji pameget ceuk dalam pameget teh ajengan abdi teh tiba heula bercita-cita hayang hudang peuting bisa sadiaan ku abdi teh sakumaha sakuduna itu rek solek kulem abdi teh susuci heula biasa wudu terus dina bade kulem dina kayan eling ka Allah bahkan abdi kulemna hilangna roh abdi tina rek kulem teh deuh kayan eling ka Allah tapi kunaon abdi hese bae hudang peuting kumaha walaruma bisa didinya pariksa bisi maneh boga dosa. Sabab jalma anu boga keneh dosa mah sanajan secara zahir geus nyumponan kana syarat tadi sarena tibeurang keneh jabat teu capek teuing jabat
adab-adaban sare dilaksanakeun udah susuci eling di muka itu. Nah dilaksanakan tapi anggar henteu kudang pariksa eta teh dina dosa tuh. Dak di dieu aya bahasa eta sebagian riwayat nyaritakeun ti Hasan Bisri ngan sawaredi mah ieu mah ti kalam ahli sufi we kitu walakon sadaqah ngan ieu kalam teh kan berdasar kana nan tadi teh ya kana runtuyan riwayat ti Imam Ghazali teh efek-efek dosa kitu bener atuh gitu sesuai jeung anu diucapkeun ku sebagian jalmi mana di dalam takwa ala qiyamil lail wa syiamin nahar lamun urang teu mampu kudang peuting beurangna hoream keneh puasa gitu eta teh fa'lam annaka makbulun anjeun teh borogot ku pirang-pirang dosa peutingna bisa udah ngan beurangna teu puasa sarua jadi borogot keneh gitu ngan meureun cangreuna rada bisa ojah keneh lamun peutingna teu bisa qiyamul lail beurangna teu bisa puasa sunat ieu teh lain puasa wajib dan urusan wajib udah pasti daek ngalaksanakeun sunat ini pan qiyamul lail ge sunat lain wajib lain nyaritakeun salat 5 waktu lain lain lamun qiyamul lail urang teu mampu terus beurangna teu bisa ngalaksanakeun puasa sadar bae lah itu maksudna mah meureun keur urang mah sadar we urang masih keneh diborogon ku pirang-pirang kasalahan. Fa'lam annaka maqbulun qad kabalatska khoti'atuka kasalahan anjeun eta teh ngaborogon urang teu bisa qiyamul lail teu bisa puasa beurang sok cenah puasa kuring mah boga kahayang beda eta maksud teh nya eta mah karena hari karena udah sok aya dorongan semangat dia mau karena puasa we Senin Kamis da puasa moal poe puasa we dari karena aya kahayang urang daek puasa beda deui eta mah karena kahayang tuh lain karena Allah karena ayana kahayang beda deui urusanana jadi keur ngontrol urang gitu matak pada intina mah lain rek nyawankeun ieu teh ka urang tina masalah tobat maksudna supaya urang ngarasa dah heueuh meureun balabadinya mah kudu heueuh boga dosa keneh mata kitu dalam geus teu boga dosa mah teuing nyari udang puasa we pasti urang acan berarti diborogot keneh ku dosa keur urang lain keur tudingkeun ka batur lain da urusan nu kieu mah lain keur nuding ka batur keur urang keong urang kieu kunaon berarti sesuai dengan jeung keterangan benar khoti Allah dan kertulingkeun ka batur kieu mah nya dan keur hujahkeun ka batur tapi mah keur alat introspeksi diri ngaji nu kieu mah lain keur ngahujah keur ngaji di leh batur lain keur urang pribadi nu kieu mah fahadi baca sabari barakah. Bismillahirrahmanirrahim.